jelas mah eta Syekh Nawawi berjuang anu luar biasa. Setelah eta lantaran masyarakat berbagai lapisan lain dari tokoh Islam, bahkan Cina, bahkan Belanda, bahkan Jepang daratan kamanehanana. Jepang harita anehin ka Syekh Asnawi loba keanehan-keanehan, cuman kafir makos kitu. Dibalik ningali keanehan nyana jadi mata-mata, akhirnya ditangkeplah Syekh Asnawi, dipenjara Tanah Abang. Selama 1 tahun dioper ke Cianjur, 3 tahun di penjara. Selama 3 tahun teureun nya nama beki munajat ka Gusti Allah. Cak jana nikmat orang di penjara teh. Beki nginaheun ibadah teh sebab nu ngahalangan iwal ti diri we jeung Gusti Allah. Ya karing. Bingungun Belanda ge lantaran seserian bae jeung keanehanana sok aya tamu di jero LP lobaan padahal dikunci. Ketika datang kadinya pengurusna dek ningali si surusup eueuh sorangan. Tidinya kaget teh, wah asana ieu mah sekian lain jelema meureun. Cuma kudu dikeluarkeun bahaya ieu mah. Tak itu aja Asnawi. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك Baheula kamari aya hiji kiai ngaranna Kiai Haji Mas Abdurrahman, nikah keturunan Banten ngaranna Siti Syafi'ah. Hasil perkawinan Kiai eta tahun 1850 lahirlah seorang bayi di ngaranan Asnawi di Caringin. Lahir Asnawi, hiji lahirna teh babari. Begitu lahir sehat gede dididik ku bapakna. Umur 12 tahun Asnawi talar Quran. Percis kos muarah di dia. Begitu erek dididik takhasus dina Al-Qur'ana kersaning Gusti ramana dipundhut ku Gusti. Teu aya nu kaget sadayana ge lantaran Asnawi cerdasna luar biasa. Tapi ramah ti leuletik. Kos disapik we gitu tadi. Ramah nakadele pan ku urang jojotos. Kalau masalah jabe standingnya. Tah digikeun ka umur 17 tahun rencana bapana rek dipasantrenkeun ka Mekah dilaksanakeun. Masantrenlah ka Mekah umur 17 tahun. Lamun masantren ka dieu ti Lampung geus asa jauh dibandingkeun jeung Asnawi Caringin eueuh nanaon. Lamun ti Garut ka dieu geus asa jauh bandingkeun jeung Syekh Nawawi jeung Syekh Asnawi ka Mekah umur 17 tahun. Namun di Jawa Timur masantren ka dieu lah can sakumaha tamat. Syekh Asnawi mah masantren umur 17 tahun ka Mekah. Boga guru 3. Hiji Ki Muthalib, nomor kedua na Kiai Abdul Hamid Al-Makki, nomor katilu Kiai Haji Ahmad Khatib Sambas. Dididik kutiluangan lantaran pendak sareng Ki Ahmad Khatib matos sepuh. Ki Ahmad Khatibna 3 tahun dididik pupus Ki Ahmad Khatib. Can Anggris diajar ngaosna, can Anggris diajar ngajina, can Anggris belajarna lantaran
indung narindu 3 tahun kita balik-balik berarti 17 tambah 3 umur berapa 20 tahun datanglah ka dieu sanggeus datang ka dieu lantaran zaman harita sama zaman heuit maka dipaksa keur mah hayang dipaksa kita kawin ai mamang mapan hayang nu maksa bedana sakitu umur 20 tahun kawin sehingga umur 20 tahun kawin siap rek nyeun pondok pesantren didinya aya Kiai Sohib dimengger ceki Sohib teh Asnawi ulah kena-kena bisa ngaji ulah kena-kena anjeun teh geus maher baca Qur'anna ulah kena-kena anjeun teh geus di Mekah haji kuari erek magahan ngaji pondok pesantren malah lakona jauh ka ditu lain sakadar ngaji amil jurumiyah lantaran pondok pesantren maka ditu na teh kudu siap perang ulah makanya pondok terjadi dekian pondok padahal keistimewaan ilmu na geus terkenal di Mekah ge komo di urang mah lantaran diulah ku Kiai Sohib maka anjeunna nurut akhirna anjeunna datang ke Kiai saenggeusna datang abdi bade dikumahakeun atuh hari encan tapak maulah wani jadi kiai engkena sok kagoda ku pilkada eta kos kitu sih maseuri bomong nyaho kisapik si asup ka pilkada teh awas ya geusan jadi besana ai jadi onom besi ngagugulukeun doang jadi bawa salah ku kula ngadukung jasa saja atuh sugan we beki bangkrut negara tah didinya dilanjutkeun ku Kiai Ahmad Sohib saenggeus tadi didik ternyata horenganan lain ngaji nu biasa ngaji alat bagus maher ngaji tafsir bagus maher ngaji Fathul Muin fikih dan lain sebagainya geus maher berikut hadis selama 3 tahun di Mekah teh mundel luar biasa tapi ternyata aya hiji ilmu nu kudu dipigawe ku Asnawi di mana di Ciduhan ulah marah di mana ngaji ulah hayang duit cara kisapik tadi kakarak bisa wiridan geus 50 juta santri atah tawa kos kitu matuh nonjol-nonjol ke wiridan awas ti dituna santri mah zuhud dididik ku Ki Sohib cuman tetep begitu dididik can anggeus jadi dididik zikir teh jadi lantaran tarikan zikir teh macem-macem geus kanyahoan ku ahli zikirna ieu salah zikir teh nu kos kieu teh moal manjing ka jeung ribuan ge lantaran salah narik tah di dieu lah Ki Sohib tafakur ka Gusti coba atuh pangdatangkeun guru kuring ge ku guru deui jol batu puguh di mana-mana na aya jelema pendek mana di nu pendek cik eta jelema teh mana Asnawi aya kita gade diuk anjeun diuk perep ditawajuhan beres selesai sampai kalatipah selesai khofina dan lain sebagainya bentak wirid ke keheula ceki Sohib aya anjeun saha teu kudu nyaho henteu keheula saha heula teu kudu nyaho kakarak make sumpah wallahi abdi deuk siap ngalaksanakeun naon nu di beat tadi ngan abdi hayang terang heula saha mamar teh abdi murid Ki Ahmad Khotib ngaranna Abdul Karim guys berangkat
berangkat hibar ke Mekah teu dibere duitnya nama embungeun